Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng simkuring manganang beo. Hayu urang ngarasin hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari. Kamari teh lebih duki kadinya mitranya urang sami-sami Bandungan kumaha terasna ieu jejarah carita wilujeng ngadangukeun prung. Kocapkeun poe isukan kira-kira wanci pacat sawet Mang Emus geus ini teh cenah rek kamimitian deui pagaweanana. Si tuyul oge diaakod we bari Mang Emus oge pangkaribung memawa dagangan, tapi keur Mang Emus mah teu jadi pasualan. Hayu dah, hayu jang, ong operasi deh ya, keun ulah sieun lah. Dan si selut bang geus balik deui ka lemurna. Tenang we sing jongjon euy. Reka mana heula bapak? Kudu nya anu rek dipaokan duit teh bapak. Wang papai we jang. Urang mimitian tuh di lembur angsana jang lah. Nya kira-kira wanci pas sore geus beres. Pokoknya mah terakhir tadi lembur Ciromed we gitu jang. Siap bapak, siap pokoknya mah kalem we lah. Balik teh bakal ngagemol. Aduh, tapi tunuh bapak leles alah. Ih, kunaon dari maneh? Ulah hees jang. Jeung ulah leuleus kapanan kakar oge ini tieu sing jadi khas. Anyalah bapak. Atuh da geus lila. Abi teh can nginum getih. Alah, can nginum getih bapak. Jadi hawana teh leuleus jeung tunuh we bapak lah. Ae. Tedengan teh hayang getih maneh teh. Bet ku araraneh teuing jang. Hayang getih nanahaon ai maneh. Hayang getih we lah pokona mah. Mun teh getih jelema keun bae getih sato oge. Ae. Araraneh teuing ari maneh. Kapan bahasa perjanjian oge tadi caritakeun maneh teh butuh getih. Sakamana wae sia mah. Anya bapak, tapi ngarah kekuatan uing teh ngarojat bapak. Ngarah henteu ngedrop. Atuh bapak hayang getih bapak. Ari maneh ku keukeuh. Atuh ai kitu mah gampang lah. Pokona mah unggal asup ka lembur. Pikeun operasi. Mau kan duit sakalian we bari neangan ingon-ingon. Serot we kumaneh getihna kaban gampang jang. Anya bapak, gampang. Ngan omat we ka hade. Ulah ngaganggu kadang-kadang duit. Eta mah anu pokok. Pokona mah kudu leuwih alus gaweana jang. Anya bapak, siaplah oke bapak. Atuh nu jongjon leumpang bari ngobrol teh. Kiwari mah geus mimiti deket ka salah sahiji lembur. Jut atuh harita eta tuyul teh diacageun ku Mang Mus. Sina operasi we sakumaha biasa maokan duit. Sok jang gerak dah turun ya. Tuh. Asup aja lembur. Keun we lah. Bapak mah dagoan tuh di itu tuh. Tuh aya warung jang. Mohon bapak, mangga bangga. Sing jongjon we lah raos. Keun we terang hasil bapak lah. Cik eta tuyul bari nirilik we
manehna mah rek asup ka tengah lembur. Rek mapayah nunggal imah. Atuh mangmus manehna mah ngoloyong we ka eta warung rek ngadagoan di dinya. Kelesep kiwari eta si tuyul teh asup ka unggal imah estu gampang ngeunak. Nyaho-nyaho geus beunang duit anu cukup loba. Bari jeung nu boga imah macan sadar lamun duitna teh geus dipaokan ku eta tuyul. Lumayan sakieu oge. Reug-reug bebeunangan teh ah. Ayeuna mah rek neangan ingon-ingon we ah. Uing teh butuh getih ngarah seger. Ai. Eta tuyul teh hareup carita sorangan we bari engklak-engklakan bangun anu bungahna keur. Rek neangan ingon-ingon warga eta lembur we cenah. Rek ngajalankeun rancangna sakumaha nu geus dibadamikeun jeung Mang Emus. Manehna teh ulak ilik sugan we cenah meunang. Ya ingon-ingon barang ngareret ka salah saji imah asa ku kabeneran. Di tukangeun eta imah teh aya kandang domba. Puguh we pikeun eta tuyul mah asa ku kabeneran. Alah, ayat kandang domba euy. Hah, sia. Wang sirot heulah getihna ku aing. Koloyong ngadeukeutan kandang domba. Berele domba disarada. Bangun anu ngarasakeun ayana makhluk gaib nu nyampeurkeun ka maranehanana. Tekung nu silila teu nyaho anu ujug-ujug salah sahiji domba nu panggedena teh ngurupruk. Ting kunaon eta da bangun nu leuleuseun. Puguh we baturna geuting berele patarik-tarik. Sokomo basa eta domba katingali ngagolepak. Bari jeung dina geus dina kayaan paeh teu puguh. Jeung deui nu boga eta imah teh gentak keluar. Sabab merasa kaget, tara ti sasarina cenah domba teh disarada. Asa ku araneh teuing, kapan domba teh anyar keneh di paraban. Barang diroris ka jero kandang gebeg atuh nu bogana teh reuaseun. Sabab katingali dombana nu panggedena teh geus dina kayaan paeh. Kunaon domba uing? Aduh. Alah, aduh ieu tobat. Domba kuring bae. Aduh, kunaon sia teh? Kapanan tadi mah memeh diampihkeun jag-jag belejag. Aduh, wangkaning. Ieu teh rek diajangkeun yang isukan rek dijual. Aduh, beut jadi kieu. Aduh. Kunaon domba teh? Cik eta nu boga domba. Anu nalah sarekim katingali bangun anu hanjelu pacampur kaget. Na kunaon cenah domba na teh beut paeh teu pupuguh. Kajurung ku kapanasaran, domba teh terus dipariksa. Barang dititenan lebah beheungna. Katingali bet aya kawas tatu. Kawas tapak digegel. Moal boa cenah ku oray. Kapinaha cenah bet beheungna. Oge tapakna teh ieu mah rada lega. Oge barang disidik-sidik mah kawas-kawas urut digegel ku anjing. Ngan bae matak heran. Nah cenah asa teh mungkin atawa pamohalan anjing bisa asup ka kandang domba. Jeung deui matak aneh atuh barang disidikeun deui mah. Eta domba teh kawas anu beakeun getih. Da eta we kulitna teh katingali sepa bodas daya getihan. Puguh we atuh sarkim teh beuki heraneun. Lakadalah amuing nya kunaon domba uing teh aduh. Wah yen urang ngaroga hala ieu teh. Tapi mun ku oray nah kawas nu beakeun getih teh. Aduh.
kawas tapak digegal anjing ya mah. Sapira aku ku anjing mah. Teu mungkin. Aduh, bingung aing mah bingung. Alah, tulung. Rumah kuring bae euy. Cek eta Sarkim makating ku kaget. Maneh teh kalah kagogorowokan we, tulungan. Burudul atuh warga lembur anu ngadenge kana sora Sarkim nu tulungan. Manehna teh nyalampeurkeun bari tumanya ka Sarkim. Kunaon jang? Kawas nu tulungan. Denengan teh domba Ujang bae. Ih, nya kunaon Ujang? Kunaon? Eueuh. Domba bae. Leuwang kaning mani gede kitu. Eta mah geus meuje jadi pamacek Ujang. Pasti hargana ge mahal, nah bisa pae sagala rupa. Aduh, alah yeung, tobat. Domba kuring pae teu pubogoh. Aduh, bener, mun kaning isuk teh geus paheut rek dibeuli ku Mang Oni lah. Tapi lapur. Lapur. Sing sabar jang, sabar. Da meureun geus kudu kitu napa Tapi kunaon bet bisa pae atuh. Nah gering domba teh tadina. Enya Ujang, moal kena ku serangan jantung mah ari ngadadak kitu mah. Ih, lain pokona mah. Ilikan we beheungna kawas tapak digegel tah, ilikan. Atuh harita warga lembur teh harita teh nyidikeun karena beheung eta domba. Tuh ngarasa kaget. Lain bae, kos digegel mah bah. Nya. Aneh. Kunaon ya? Tapi aduh. Nya ieu ge kaget. Kunaon atuh jangnya? Digegel kunaon? Araneh teuing piraku ku anjing mah. Kapan kandang sakieu jangkungna? Oke disaring si kieu. Ilih nini iti ki dipipir batlosos kadinya kan nini iti geuning. Alah bakatingku kaget ibi teh. Kaget anu taya papadana mantak meneng ieu. Wijar meneng maduh Gusti petengi atinira lir kaliburan mega bodarsi. Hawar lan megaloman ieu. Aduh. Kunaon atuh ieu teh. Sidik bingung kuring oge. Tingkurana haon atuh. Sirikeun we ta kulit nepikeun ka nepikeun ka pias kitu kulitna lah. Sapaki kawas beakeun getih puguh ge. Araneh teuing lah. Nya. Ieu mah kawas anu beakeun getih. Kawas anu disedot getihna teh ya. Lamun diragahala teh ku sato naon atuh. Kapan hari di gegel mah ku anjing, sapira ku diselot getihna. Nya oge ku anjing. Kitu deui mun aya careuh sapira ku deui. Lamun ku maung, tapi teu dihakan dagingna nya. Jeung pira ku di aya maung ka lembur, kapan jauh ka pileuweungan ye. Anya kaget ieu kunaon nya. Moal kitu ku Dracula mah. Ya naon dari Dracula nyai? Nya dekat teuing Dracula we bukan mah Dracula. Eta can Dracula teh. Dracula teh lain eta bi. Eta geuningan Dracula teh kawas ucing lain. Lain Ujang lain kawas ucing. Dracula mah kawas ieu jelema cara jelema. Ngan bae mun teu salah mah huntuna teh aya sihungan. Teu kawas kuring aya sihungan mah. Tapi kan ieu mah da bakat we teh kitu ti dituna. Mah si Ujang teh digege nya. Henteu Barari deui henteu ya can. Kira aku kuring. Ada eta domba Sarkim lah. Geus. Ya kieu mah sakumaha raneh teuing. Domba Jang Sarkim teh paehna teu pupuguh. Ieu teh kudu dilaporkeun ka pupuguh lembur ya.
urang bejakeun areh teuing. Alah kunaon eta teh domba teh Sujang bet nangkarak baeud kitu. Alah meni gede kitu nya lebar nepikeun ka paeh. Alah mak bener mak uing teh paeh teuing kuna naon tuh mani puguh ge hanyalu mak lah. Da geuskeun bae meureun geus kudu kitu nah Sujang geus kudu paeh. Eta domba teh ari geus kitu mah geus jadi bangke kitu. Moal aya hargaan moal pahayu Ujang. Nya tuh mak teuing geus paeh mah moal payu. Geus we Jang sing sabar. Mun kitu ge lain milik Ujang. Geus we eta domba teh urang kubur. Geus jadi layon. Ngan bae jadi perhatian pikeun urang yang jadi bahan paneluntikan jika nanti sebab asaku aneh domba teh paeh teh pupuguh na kayaan. Seueur getihan cek eta salah saurang warga lembur anu pangkolotna. Geus kitu mah atuh eta domba teh dikubur we di tukang imah tepati jauh ti eta kandang domba. Atuh Sarkim kapaksa kudu narima kana kanyataan domba nurek dijual poe isukan teh ngadadak paeh. Warga eta lembur terus sama bubar wae. Tapi keur si Abah mah harita laporan we ka Palebe itu deh ka Pak RT ngeunaan kejadian anu matak aneh. Puguh we pikeun Pak RT jeung Palebe mah tambahan kakagetna sabab salah seorang warga lembur itu di anu sejena aya nu geus laporan dina poe eta teh geus kalengitan duit. Puguh we atuh Pak RT teh keur ngobrol we jeung Palebe. Bapak itu kaget itu Jang. Aya naon atuh nya di lembur teh bat kuarane teuing. Aya nu laporan leungit duit ieu teh Jang Lebe. Sumuhun. Arareh teuing teh nya dah. Bat aya nu leungit duit sareng araraneh we kitu. Leungit duit teh pupuguh kitu tah. Jeung asa suhu babarengan gitu. Aya nu kerjaan tuh. Aya bangsat mah gitu ya. Anu asup ka jalan lembur. Sumuhun teh Pak RT ngan ngadadak kaget ieu teh. Wargina sumuhun. Pami eta ku bangsat kedah aya nu dicurigakeun ieu. Jeung teu aneh duit teh salembar geus we teh ku kencit tak kitu ku kencit. Mau aja kan ku kencit eta Pak RT. Ya bisa jadi ku kencitnya alah aya be. Aduh. Sampurasun. Di luar aya suara anu kuluk salam. Rampes. Saha? Kuring yo. Mbah Darwi. Mbah Darwi ya ka jero. Mbah Darwi ya gaya Jang Lebe ya. Cek eta Pak RT. Glutrak atau pantau tidak ditulakan. Sup Mbah Darwi ka jero. Barang geus tepi. Pak RT teh tumanya deui. Aya naon Bah? Kawas anu meungih kareuwas. Puguh ge. Abah teh meunang kareuwas. Sabab tadi teh aya kejadian aneh. Kejadian aneh kumaha gitu? Bah, cek Jang Lebe. Puguh ge. Domba si Sarkim paeh. Domba paeh mah geus lumrah atuh Bah. Kumaha kitu? Cek eta Pak RT jadi penasaran. Puguh ge. Domba si Sarkim teh paeh teh pupuguh. Ari masalah paeh mah teu aneh.
Tangtu be angaranan satu ge bakal paeh. Ngan bae paehna teh ieu mah ti ilahar. Nya ti ilahar kumaha gitu bah. Pek bejakeun ka kuring. Puguh ge domba dina kayaan paeh kawas anu di Rogahala Pak RT. Eta we beheungna tetap tatu tapak digegel. Nganu matak aneh mah. Kawas anu beakeun ku getih. Demi ngadenge kitu, Pak RT jeung Jang Lebe mani colohok mata simeuteun asa teu percaya cenah kana caritaan bah si Abah teh. Ya ku aneh adonya aya di bae. Tadi ge puguh kuring teh menang laporan ti warga lembur. Aya nu kalengitan duit. Puguh ge kumaha kitu. Teh bah. Cenah mah matak nyurigakeun leungitna teh. Eta cenah ini bebarengan yang waduh nyawankeun kan bae nu dipaok teh ukur salamar gua aku kencit berenya kira aku kalau mau urang teh aya kencit hanya bisa jadi atuh bah bisa jadi ku kencit angaranan cuman angaranan itu mah waduh nyawankeun wan nyurigakeun itu deui selemar mana buat ku kencit. Bisa jadi Jang Lebe kumaha atuh geus kieu Jang RT. Beubeut aya ieu di bae kejadian di lembur urang teh. Ya kayak kieu mah kudu ditaluntik. Kudu dihangkeutkeun keamanan. Sabab lembur teh geus teu aman ya. Kuring mah miharep kudu aya gawe bareng. Para inohong itu di warga lembur hati-hati jeung waspada. Bisi-bisi aya mau ngamuk gajah mata bisa aya kejadian nu matak dialakakeun geus kabuktian leungit duit deui. Aya nu mayahan eta domba si Sarkim nya ku araraneh teuing ai kitu mah. Nya bener pisan Jang RT. Urang ti kudu badami gaya kieu mah. Sabab bisi aya kejadian deui teu mibak ka warga lembur. Cik Pak Darwin kitu deui eta Pak RT jeung para beh. Manehna teh terus we ngobrol ngatur rancang ya kudu diayakeun riungan jeung warga lembur anu sejenna. Pikeun yang hareupan segala kemungkinan. Bisi-bisi aya kejadian di anu aneh nu tumibaka eta lembur. Keun urang tundang kenaan Pak RT jeung Jang Lebe kitu deui Bah Darwin. Ayeuna mah urang kocapkeun deui Mang Mus nu keur cicing we di warung. Manehna ge kaget sabab bisa kadenge kumanehanana di tengah lembur teh nu ribut. Aya naon di lembur teh ribut kitu. Araraneh teuing aya naon cenah. Ieu teh, Mang, aya naon Mang? Ceuk Mang Mus tuh hanya kana boga warung. Pok atuh boga warung teh ada tanembalan. Aya duka teuing atunya. Kateuing, ya ribut di ditu Mudahan. Naon atuh? Saku araranehnya coba kan cikan itu orang teang atunya teang. Janganlah kan we lah kuring mah keraguan di dia we. Kuring bani penasaran ikut teang heula teh tungguan we lah tenang di dieu nya. Cek eta nu ka warung manehna penasaran sabab kawas aya anu ribut di deket imana si Sarkim kung si Dila ka eta Mang Mus aya nu datang kanyalian ti si Tuyul. Bapak, ayo urang balik Bapak. Kumaha hasil Jang? Hasil Bapak. Tapi aneh nu ribut kunaon di ditu?
Keun bae Bapak. Mana kitu ge. Kageteun meureun Bapak. Sabab ingon-ingon aku aing diserot getihna Bapak. Alah. Ayo gawat Jang. Kudu gancang ninggal ke dia tempat ya. Cek eta Mang Mus. Geus kitu Mamang Mus nangtukeun sikap napikeun ninggalkeun eta lembur. Saterusna mah Mang Mus teh mapai-mapai lembur anu sejena deui. Berkah usahana teh lancar. Malahan mah eta si Tuyul teh gawena teh beuki cekatan dina maokan duit. Kira-kira wanci pas sore geus tepi ka lembur Ciromed. Pok atuh harita teh Mang Mus carita ka si Tuyul. Ayeuna mah geus tinggal ka lembur ieu lembur Ciromed. Panasaran keneh. Da ayeuna mah geus eueuh Ciselud. Asup Jang. Cik eta Mang Mus nitah ka eta Tuyul. Pikeun asup ka tengah lembur. Mangga Bapak. Antos we di dieu Bapak. Ulah ka jero lembur lah bisi curiga Bapak. Geus kitu mah eta Tuyul teh rek asup ka jero lembur. Tilik mahna teh lumpat. Barang rek asup ka eta lembur. Eta awak Tuyul teh ngadadak ngajengkang ka tukang. Ngawas kadorong ku kekuatan anu katingali. Kugoe atuh leuasieun eta Tuyul teh ka asup Mang Mus. Sab katingali awak si Tuyul teh nepikeun kang ngajol ka tukang. Alah. Aduh. Amuing aya naon ieu teh? Kunaon Jang, kunaon? Beut mental kitu. Nu kateuing Bapak. Nah aing teh teu bisa asup ka jero Bapak. Alah, ay. Coba sekali deui Jang. Sapira aku teu bisa asup ka jero lembur. Gajleng. Eta si Tuyul teh lumpat deui bae. Mana rek asup ka jero lembur? Cobaan cenah ti tempat anu liana. Tapi kitu jeung kitu we awakna teh mental kadorong ku kekuatan anu teu katingali. Malahan mah geus musirkeun kekuatanana nyobaan hayang asup. Tapi dipaksakeun ge matak picilakaeun. Sabab rasa awakna teh panas kitu deui. Geus leusuh tanagana teh. Alah. Alah, Bapak teu kuat. Hayu ayeuna mah urang balik we Bapak. Alah. Ieu lembur teh teu bisa diasupan Bapak, geus dipager Bapak. Alah. Geus dipager Jang. Moal kitu dipager ku eta si Selud. Bisa jadi Bapak. Ieu lembur teh geus dipageran ku eta si Selud. Aduh. Moal bisa Bapak. Yang geus we Jang kitu mah. Aduh, ayo urang balik we Jang lah. Bener. Matak picilakaeun teruskeun oge. Ais kitu mah, Mang Mus jeung eta Tuyul teh milih marulang bae we ka imahna. Eta tela eta lembur Ciromed teh geus dipageran ku pager gaib. Barang tepi ka imah Mang Mus teh harita teh laporan we ka Bioya. Nyaritakeun naon rupa kajadian anu geus karandahapan. Gue keur Bioya mamata kaget. Nah cenah si Tuyul teh kiwari mah resep nyedotan getih. Kitu deui ngeunaan kajadian di lembur Ciromed. Yen bener eta lembur teh semua bisa diasupan ku eta Tuyul. Sawa belembur teh geus dipager ku pager gaib. Lain bapana saku aneh abi mah aneh. Anya. Kunaon si Tuyul teh beuki kana getih? Nyaru ka teuing lah. Eta ge matak gujrud da eta aya domba meureun bae teh pupuguh. Disedot getihna ku si Tuyul. Tapi ari gaweana mah jadi leuwih halus ieu teh ibuna.
hasil ge tambahmu cekil. Oh gitunya. Kembali di tengah ganggu karena usaha nama. Ternyata kumaha lembur Ciromen teh, aduh, teu bisa diasupan bapakna. Nya teu bisa diasupan. Geus sababaraha kali dicobaan teh mentah deui. Kawas aya kekuatan gaib anu ngahalangan supaya si tujuh teh teu bisa asup ka jero. Jigana mah dipagar ku si Salud ieu teh ibuna. Anya hebat tah si Salud teh nya. Bet bisa nyieun tagar gaib segala rupa. Yang geus harus dipaksakeun aya kitu mah. Dipaksakeun ge bisi tak cilaka. Kumaha lamun si tujuh teh berangkat cangkala ka tu bapakna? Nya lah. Moal ibuna moal. Moal diteruskeun lah ka lembur Ciromen mah keun masih keneh loba lembur-lembur sejen lah. Urang aprak. Tah kitu. Nah kitu kunaon bapakna? Waktosna seep. Heuleuh. Waktosna parantos teh nya kapan deui? Cak heula urang tuna jajaran carita si Salud bala di siluman bagudugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Kapunten tina sagala kakiranganana. Tangtos seueur lepat, tangtos seueur kirang malah mandar, janten hiburan bae mitranya. Anu tong hilap di like, di komen, oge di subscribe supados kemajengan channel Emang. Atuh mang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.